Nah, di dia urang kudu bisa mertahankan budaya teh. Agama mah tarima, agama mah dan nitah bener, nyarek salah. Tapi ai budaya na urang Ayodya mah budaya na urang Kiskena mah entong da urang oge ngabogaan budaya. Apa ente budaya nu pangkolotna naon cing? Naon? Calung lain. Tarawangsa lain, reog lain, Pancasilat lain, pantun betot lain, domret lain. Naon atuh budaya nu pangkolotna teh? Bahasa. Hiji bangsa teh hiji basa jeung budayana. Tuh. Budaya mah nomor 2 kan.